kaciptanya upami tos aya Aiger Camp didinya alah kacipta kusim kuringnya nya nu atas gitu di itu di negeri atas angin gitu geus aya mah camp di luhur teh jeleg di handapna teh tukang jagong jeung deui gigireunna tukang bala-bala jeung cireng jeung deui gigireunna teh aya tukang Indomie eta teh ditegur ku sim kuring nah ieu teh pan tekenging di dieu teh bangun apaan abdi mah urang lembur etang-etang CSR we atuh cenah tak kitu kan didinya tara Jawa teh lebakna jeleg deh nya urang Batak nying tambal ban atuh jadi riweuh jadi rame kadinya teh ka kawas situ anu pada akhirna mah jug jeleg nya warung-warung saung-saung nya memang da kawas kitu nya ngagunakeun kesempatan keur kahirupan sapopoe anu pada akhirna anu jadi korban mah alam balukarna malas pati tah ka manusia nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana we ayana dipaparin panjang usaha bari sehat jembari rezekina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina video ieu sim kuring baris medar patali alih fungsi lahan nya anu memang kedah di kokolakeun nya anu serius kieu tah. Omat wargi mangayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng nalar anu sehat supados teu gampil dipecah belah kitu tah nya. Dibiasakeun oge nongton duwi karengse supados teu lepat paham tah kitunya. Lajeng wae sim kuring nyorot ieu nya banginten sumbang saran kitu tah. Wireh dina patali polemik penerbitan izin kanggo Aiger anu aya di Parongpong tanya boh anu di Bogor oge gitu sami wae. Sim kuring hoyong nilik karena sababaraha gitu tah. Memang ieu teh aya nu lepat nya, aya nu lepat tangke cobi urang pagunemkeun. Katangen sareng katohyan nya dina rapat dengan pendapat di DPRD Provinsi Jawa Barat anu diinisiasi ku Mang Ono Surono teh ya anu jabrig nya tah anu berwok si ganteng kalem eta ngainisiasi yen ieu teh memang harus didengarkan nya masyarakat teh tah diundang paninten nya dina bamus kitu tah. Sim kuring nangkep aya sabaraha hal anu memang substansina memang katawis kritis nya. Anu peryogi oge dikritisi nya ku urang Jawa Barat sadayana teu kusim kuring wae gitu. Diantawisna ieu perwakilan ti FPHJ nya Forum Penyelamat Hutan Jawa gitu nya anu digundemkeun ku Pak Eka Santosa eta teh kajianna sapertos kieu ada tindakan gubernur saudara gubernur gitu cenanya sudah melakukan kekeliruan dengan menindak perusahaan yang sudah berizin tah diantawisna kitu nya ieu teh tidak boleh dilakukan gitu sebab ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum nya anu balukarna panginten karena sagala hal nya jadi henteu tangtos kieu tah boh tina investasi tina sistem berusaha atanapi memang kepercayaan masyarakat kepada aturan dan hukum janten ical kapercantenanana kawas kitu tah upami di katawis menclak-menclek sapertos kitu. Lajeng deui numutkeun anjeunna ieu Pak Gubernur nya Kang Deddy Mulyadi teh atos overlap nya atanapi menginten offset. Nah, di mana anjeunna ngalakukeun penindakan nya dalam hal ini penyegelan meureunnan ieu teh dianggapna overlap karena dianggapna tidak melakukan koordinasi itu panginten lalu oge yang paling mengherankan
aturannya atau pergubnya keluarnya belakangan gitunya, jantan katompernakeun pergubna gitu, jantan gubernur teh nindak heula nya anu dinilai tidak ada payung hukumnya, katohya di dinya teh nganggo payung hukum tentang ketertiban lingkungan anu dieksekusi oge ku Satpol PP gitunya. Anjeunna ngajelaskeun oge hal-hal anu kenapa hari ini harus dilakukan kawas itulah. Apresiasi simkuring kanggo Kang Eka Santosa lah gitunya, anu tos ngageuing gitu, bilih kata lunyuran ya pamimpin urang gitu. Dan memang lamunnya ahmah urang tekenging ngantep gitu, bilih kata lanyuran kena gitu, hawa tos ka Kang Dedi na gitu. Pan urang teh nyaah, upaminya ahmah perilaku urangnya seperti itu, kedah ngageuing lajeng upami reres kedah dirojong satekah pola gitu tah. Anu kadua aya perwakilan walhi gitunya, simkuring teu uninga sahaja dengan anak, tapi anjeunna anu katawis dina video anu katampi ku simkuring. Anjeunna teh ngritik nya, wah hebat. Ngritik ka eksekutif gitunya, khusus nama gitunya ka stakeholder anu aya di handap duwi kaluhur, anjeunna dikritisi gitunya, malihan mah dikomplain eta teh gitu tah. Tapi aya pertarosan memang sesah diwalar gitunya, patali terbitnya izin-izin tersebut. Nah itu teh pasti aya kalibetan ti walhi gitunya. Memang saya lah jadi berkonstruksi gitunya dina ngadugikeunna teh ketahui bahwa ini nya semua diawali dengan ketidakpatuhan aparatur tah gitunya, eta nu esensi kata biku simkuring gitunya ya, tapi ya dah memang gitulah. Upami teu aya hal-hal anu memang dilakukan secara formal nya ku walhi meureunna izinnya mau terbit kieu tah, awas kitu lah. Anu disorot ku simkuring memang simkuring oge aya pertarosan anu memang sesahnya ku simkuring dugikeun. Ya mudah-mudahan ngalangkungan video ieu tiasa aya nu ngawaler eta. Eta mah bade peures, bade pait, bade peuheur ku simkuring bade ditampi. Supados aya kajelasan janten prinsip transparansi, prinsip akuntabel gitunya, lajeng keterbukaan nya tiasa kaguar nya. Mudah-mudahan ngalangkung video ieu oge tiasa rengse gitu. Ieu simkuring ninggal seolah-olah DPRD melakukan pembiaran gitunya, teu katawis gitunya, teu katawis aya statement-statementnya boh anu formal gitunya di fraksi atau di komisi gitunya, tah komplain atau menegur gitunya secara tegas gitu, boh kelembagaan, boh ya minimal pribadi-pribadi dari anggota dewan itulah berkomentar gitunya kalau ada ini sesuatu hal yang dinilai melanggar atau yang dinilai ini menjadi ambigu atau yang dinilai ini menjadi tidak jelas, ya minimal mereka itu tampil ke depan sebagai wakil rakyat, karena nya eta lah nya nilai masyarakat mah digawe teh kudu katingali kiwari mah itunya kupeulieun kawas Kang Dedi sagala di video kawas teh da lamun Kang Dedi nya mun cekonggangna ka WC gah yang di video Kang Dedi no. Ya mudah-mudahan itu jadi naon implementasi dari azas transparansi gitunya supaya jelas ya nu diomongkeun ku kuring teh naon nya nu dilakukan ku kuring teh naon tah kawas itu mudah-mudahan sadayana oge tiasa maklum gitu tah. Lajeng ti pihak pengusaha nya anjeunna berdalih gitunya, ini sudah diajukan jauh-jauh hari gitu sangemna teh nya, dan izin sudah terbit yang 8 poin itu gitu. Jadi dinilai ya secara normatif ini perizinan sudah ditempuh dan boleh dilakukan eksekusi tah gitunya. Malihan aya bumbuna nya eta teh memang Eiger ditulisna teh tah kawas itu. Nya Eiger oge hayong katawisna hayong dinilai nya hayong mencitrakan dirinya bahwa pihak perusahaan itu tidak melanggar gitu, malahan mah ada itikat baik dengan statement bahwa izin yang diberikan itu 10% ya, koefisien yang diizinkan itu 10%, tapi kami hanya menggunakan 2% saja kita. Jadi aya didinya teh panginten
kuring mah bager sok sanajan diizinan 10% oge kuring mah da nyaah ka alam kuring mah ngagunakeun 2% we wungkulnya gitu. Tapi saur sim kuring nya ya saur sim kuring ya omat ka Kang Dedi we khususna ieu mah ka gubernur sim kuring anu dipika hormat dipika cinta ku sim kuring. Kang Dedi nya ari ngaran-ngaran leuweung di luhur geus aya kagiatan komo kagiatan usaha nya anu tujuan akhir namanya pangentan profitnya sarang benefit gitu tanya ya memang bakal aya turunanana atanapi ikutanana nya boh manfaat boh madaratna aya eta teh kacipta nya upami tos aya Eiger Camp didinya alah kacipta ku sim kuring nya anu atas-atas kitu di itu di negeri atas angin gitu geus aya mah camp di luhur teh jeleg di handapna teh tukang jagong jeleg deui gigireunna tukang bala-bala jeung cireng jeleg deui gigireunna teh aya tukang Indomie eta teh ditegur ku sim kuring nah ieu teh pan kenging di dieu teh bangun apaan abdi mah urang lembur etang-etang CSR we atuh cenah dah kitu Kang Dedinya tara jauh dari lebakna jeleg deh nya urang Batak nying tambal ban atau jadi ribuh jadi rame kadinya teh ka kawas situ anu pada akhirna mah jug jeleg nya warung-warung saung-saung ya memang enggak kawas kitu nya ngagunakeun kesempatan keur kahirupan sapopoe anu pada akhirna anu jadi korban mah alam balukarna malas pati tah ka manusia nya kadang-kadang malas pati na teh teu ka urang dinya tapi anu jauh di Lebak nya anu jauh puluhan kilometer eta teh tah anu nandanganna mah kawas kitu nya jadi Kang Dedi geus lah erek 10% erek 20% erek 2% geus tong diizinan mah cek sim kuring mah da percuma erek aya walhi erek aya itu ieu oge pada akhirna mah da anu izinan ngaruksak nya anu teh diizinan komo atuh kawas kitu lah Kang Dedi da leuweung mah Kang Dedi lamun ditungguan ku manusia salila gunung eta salila leuweung eta ditungguan ku manusia bakal ruksak ada anu aman mah leuweung mah ditungguanna teh ku maung ku jurig jarian ku jurig ku siluman kudu demit ku onom tah kakaraweut teh nya kitu we anger gitu teh ya udah ngarang-ngarang manusia nya gitu teu heran sim kuring mah nya anu paling sampurna mah dijaga teh nya eta teh ya kurasa deudeuh tah eta mah anggeus nya deudeuh kana tatangkalan deudeuh kana taneuh deudeuh kana gunung deudeuh kana hewan-hewan ekosistem ekologi nya deudeuh kana gunung nya deudeuh ka manusia tah eta mah pas paripurna we eta mah nya sok sanajan kiwari can ningali eta teh jalma kawas kitu teh da kalobaan mah kiwari mah ningalina teh kana duit we jeung duit geus buncir-buncireung oge eta beuteung hantem we gunung dilelepkeun nya leuwi dikaduk eta teh walungan dipenet nya keur nya eta teh ya duit geus sing saladar lah erek koefisien 10%, 2%, 20% geus tong didenge lah nya cek sim kuring mah ieu mah memang aspirasi we ti sim kuring nya rakyat leutik anu jumerit sapopoena memang nyaksian kapeurih kasusah rahayat anu dihandap kawas kitu tah mang atuh lamun kitu saha nu salah tah ieu nu salah mah cek sim kuring mah Kang Eka nu salah mah sabab naon narasi Kang Eka seolah-olah berpihak ke pengusaha bet ngungkit-ngungkit karena izin anu teu dipalire gitu ieu anu nyababkeun kepastian hukum hilang tah salah Kang Eka nya sok sanajan sim kuring uninga pasti Kang Eka hubungan jeung Eiger gitu tapi narasi Kang Eka salah tapi Kang Eka bener deui yen lamun hal-hal anu seperti kieu diantepkeun ieu balukarna bakal gede ka hareupna bener deui Kang Eka teh
Tah. Oh gitu bener kayak kata. Bener nya. Terus dari ayeuna walhi tah, walhi salah cing. Salah di mana? Heuh da moal ujug-ujug izin keluar mun eueuh rekomendasi ti walhi mah meureun. Kitu nya. Salah tah. Walhi teh ceuk kuring mah. Tapi lamun numutkeun narasi dina jero eta mah bener deui nya. Ah. Tapi teuing kita nya bener da ieu teh hal-hal itu kejadian ku ketidakpatuhan aparatur. Bener deh eta teh nya deui. Heueuh kita benernya. Kawasan salah teh Aiger ya. Aiger nu salah teh. Sabab Aiger geus make lahan perhutani nya. Tah anu memang eta lain keur kagiatan manusia anu sifatna loba. Eta kesalahan eta kanggo Aiger nya. Lepat tah punten Aiger karena dina hal ieu. Tapi lamun numutkeun prosedur nya anjeunna tos nempuh nya. Geus ngaluarkeun izin. Pasti waragad eta teh. Izinna geus kaluar. Terus ngabangun. Bener oge kita. Kalau mau keluar izin mah Aiger oge berenang moal wanieun ngabangun nya. Tah, tapi bener Aiger oge kita nya kawasan. Bener kaosna Aiger oge tah itu. Masalah mah gubernur bae ieu mah. Nah, bet anu aya izin untuk di tartibkeun. Apa aya izin tertib nya. Kang Dedi ieu mah salah mah. Geus pasti nya. Keur ngabangun anu izinan dere disegel. Nya. Terus ngaluarkeun aturan oge katompernakeun. Dilakukeun heula. Kakara izinna kakara aturanana dijieun pergubna. Tah salah ya Kang Dedi nya. Jadi nyieun heula barangna terus nyieun heula ukuranana. Tah salah teh moal jadi kitu mah. Beureunan. Aya kawas kieu ada kitak buleud nya, dicieun heula barang anu buleud. Terus nyieun citakanana. Ah, apaan kumaha? Keburitan gitu mah. Nya. Nu salah mah Kang Dedi ieu mah. Itu. Tapi da meureunnan ieu teh dasarna alam ulah diruksak gitu Kang Dedi mah. Tapi benernya Kang Dedi oge. Ayeuna lamun aya izinan ngaruksak anggar. Anu eueuh izinan ngaruksak anggar. Anu aya izinan dieureunkeun. Lantaran ngaruksak bener eta teh. Komo nu eueuh izinan mah ngaruksak dieureunkeun. Bener pisan eta mah. Da apaleun kawasna. Da nyieun izin ge kawasna meunang kong kalingkong. Ieu mah lain murni. Kawasna ieu menyentok ka negeri atas angin we, da biasana kitu. Lamun aya hal-hal kawas kieu dimimitianna nya eta teh kitu. Nyuap pejabat-pejabat anu nya gitulah. Anu ngomong-ngomongkeun anti korupsi, transparansi nya akuntabel tapi pegawainya teh ngan kitu jeung kitu. Nyokot anggaran ngebobodo masyarakat nya di negeri atas angin mah kitu tah. Geus pahameun kawasna Kang Dedi Mulyadi oge hal-hal kieu teh. Ieu mah izinna ge meureunnan. Kitu lamun ceuk sohagna mah sarua jeung kararas meureunnan ajen. Gitu. Da ieu mah geus darurat kitu meureun ceuk Kang Dedi teh nya. Tapi bener oge nya ieu teh Kang Dedi teh. Tapi bener Kang Dedi teh. Tapi salah ieu teh deui. Ah, aing mah euy. Teu kumaha atuh teh? Kang Eka salah tapi bener. Aiger salah tapi bener. Walhi salah tapi bener. Kita kumaha nya? Bingung kita saha nu salah. Kang Eka salah. Tapi bener dah. Jadi Mulyadi itu salah sidiknya. Salah eta mah kalau kumaha oge, tapi da bener deh kita. Aing jadi lieur eta kumaha ieu. Geus lieur. Ya gitulah pokona mah. Pas tekapkeun ka dieu sim kuring jadi lieur deh. Yang salah anjir. Oh sih urang teh salah. Tekapkeun ka dieu nya. Apunten bilih aya nu kabadug harigu kadupak dada kasulul kalbu. Kasebit ati siapuntenna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Lieur aduh.